Mangga Abi pada mayar hutang teh kemari nya didaguan di kamari kene kemari diarep-arep dari mana di kamari di arep-arep teh mana tuh aya tah ieu salipat ieu salipat ieu 2 lipat ieu 3 lipat jadi 300 pas naon ari maksudna naon ieu ongko kamari teh kan dari teh 300 nah ieu mangan 100 ongko ngomongna 3 lipat jadi 100, 200, 300 jadi pan aya tadi 300 nahan ieu mah 100 aya na abet ongko 3 lipat bieu ka Kang Mamat nya abi nyanakna 100 abi hilap tinggal di bumi 200 deui berarti masih kena canuna satu kira aku salipat 2 lipat 3 lipat anger we 100 ieu mah jadi kumaha ieu anjing dibayar deui mah nasan 200 anger ere mah teu balik ongko ngomongna 300 3 lipat atuh ieu mah kai tambahan deui 200 geus berarti ere utang kene masih kena utang ka Kang Mamatnya nya geus we nah teu dagang koko ayeuna engke tos lohor engke pesennya beli koko enak kokona siap dan kade ieu hutang kade poho nya siap parupa wae sia mah aya tuh nya sok mangga aya mayar hutang 3 lipat mana ieu mah 100 lain 300 lieurekeun sia mah euy